Selamat menonton film Haji Koret. Anjing ngait. Tulungan ieu. Naon ieu teh kana muntang. Heueuh nya muntang. Apa deui dewek teh? Rasaan teh teu muntang euy. Kumaha di Bandung teh asa beuki gelo beuki dieu teh sia mah. Kalakuan teh di dinya mah asa beuki maceuh kalakuan teh. Kunaon ieu teh? Pan di dinya teh teu naranya ka dewek. Dewek teh ieu teh geus lieur, bangsateun. Bapak dewek mah kana cacapean. Teu hayang da capek. Kana gawe lain teh bisa dek ka iwati aya tangki aya naon pan dek sok ngagasab nu kitu. Eueuh gasabeun dewek ka ieu teh. Eta Lain kumaha ayeuna mah kieu euy, wang usaha lah. Tah euy. Aing rada panuju ieu. Aya usaha naon ieu? Ka kieu ayeuna mah. Da meureun di urang teh anu ka irong loba bandana teh haji. heeh. Heuh haji koret. Heeh. Lah anjing leungeun aing awas sabelah. Ieu kunaon? Si ada asupkeun kana pesak. Heueuh nya. Ieu mah. Heueuh poho. Heueuh tuh ayeuna. Kumaha tuh, Jak? Kumaha boga ide teu? Baru ari deui teu atuh. Teh euy mikir heula dek yo. Kumaha nya euy carana. Kieu bom. Ah, Kieu ayeuna mah. Urang kiluan yo. heeh. Keun bae ayeuna pan di urang teh loba teh kena nyieun sareat. Heueuh. Ek si Ihin, ek maneh bom. Jadi kangkah. Dewek jadi dukuna. Terus? Dewek ngadukun. Eta mah maneh misalkeun arek jadi anu cicing di tangka, engke mun aya pasien maneh anu ngomong. Ai dek jadi naon ieu anak? Maneh mah ngabejaan ngan pasien. Bejaan aya nu nyaleatan mah di ditu kitu. Aya. Heeh bener. Eta piduiteun. Heeh teu. Ujuk dewek ari kitu mah. Heeh. So, eta bisnis badak eta. Ngelaworan. Aing batu alina loba ieu. Heueuh nya. Heuh bener. Ceuli aing ngontokan. Ceuli aing nyontokan ieu. ieu. Celina. Heueuh nya poho. Ayeuna mah geus atur posisi. Da geus eueuh incereun deui ayeuna mah iwal ti haji koret. Heeh. Uang incer. Ku di dieu bagian ngarayuna ka haji lah. Di dinya meureun bagian jadi jurigna. Agereman dewek. Kembali aing jadi dukuna mah ngan posisi tempat ek di mana ieu nu geunah nu pantes. Aduh, kayak anu rada pantes teh di belah tongoh deket tangka anu padak aya saung. Jadi tuh. Jadi meureunnan di dinya jadi dukun. Aing mah jadi dukun mah. Jadi salesman. Dek jadi juri, nah dewek jadi jurig atuh. Judulna mah jurigan waduh ngomong ku ge kagak. Atuh potong jadi jurig teuing Jak dewek. Bohongan ieu mah. Aing mah yang gajeuna yang rada gede atuh. Panuju. Masalah gaji mah. Hek Urang bagi 3 we seruakeun deal. Deal. Ih, lah ayo lah eta mah. Ganti dinya kostum. Rek dangdan aing, dangdan heula. Aduh, ya aing kumaha ayeuna euy. Sagara mararacet ieu masalah perusahaan. Kumaha ya solusina ya aing ayeuna ieu. Sedangkeun aing teh bana hayang namahan deui da asa saeutik keneh aing teh bana teh ieu teh euy. Tuh deka. Kebenaran Ji, Assalamualaikum. Jam. Kenal naon ieu teh? Di dieu teh. Lain haji teh liar nih aya di imah ya. Puguhkeun haji teh teh keur bararingung nya eta dewek teh ieu teh. Keur sagala aduh mararacet. Deungkeun aing hayang namahan nya teh teh bana haji teh perusahaan kieu teh keur ngagujud. Duh aing tinggal kumaha ieu teh. Sagala bingung kumaha ieu teh Ji. Pas uing hirup mah senang. Nah, ri haji kan bingung we hayo. Tapi siapa euy. Dulu ku haji senang dandanan siapa rapi, pagawean sama ulin deui. Aing mah aduh ayeuna teh kieu, aing mah pugukeun da hirup mah kudu senang atuh Ji nanaon kudu mikiran ka bingung. Haji hayang teu kawas uing. Hidup senang, duit loba. Tapi kumaha euy carana euy? Aing yang nyawa sih atuh euy. Jika tuh bejaan ku sia dewe. Carana kumaha? Aya carana mah tenang haji mah asal bener haji yakin teu hayang. Hayang haji mah. Aya. Tenang we. Aya haji. Hari kieu mah dewek aya ieu solusi. Kumaha di bana teh tulus dewek kana kieu carana mah. Geunah ya aya ieu nu bakal solusi dewek ieu.
Sok atuh bejaan haji kumaha sok carana aing hayang ye keur mararacet ya usaha ya haji. Tah ieu nama ji aya. Heeh. Carana haji ingit be ka saung ka ditu. Da wingit di dinya. Mata kieu teh. Heeh. Ini tuh ka saung ditu aya kuncena. Heeh. Sakitu we teh dia mah. Tah, hari kitu mah haji siap haji. Heeh. Ngan meureun di ditu engke eta haji kudu kumaha eta masalah surut syarat sok aya nu kitu mah geuningan syarat-syaratna. Syarat-syarat nama da kege di ditu mere manehna menta naon di ditu. Ka di ditu. Kuncena heueuh. Di mana teh nama teh di mana? Di saung di dinya geuning teh aya tangkal gede. Samemehna teh aya saung. Tadi dinya aya kuncena. Aing ka ditu ah. Heeh kitu. Berarti haji ayeuna mun init ka ditu tong mawana naon? Lah mawa duit we cing gede. Erek ka itu haji lah. Aing kitu carana mah. Tenang ieu mah. Tenang, aing solusi. Asli ieu mah omongan teh yakin. Nah. Ayeuna mah keur ieu we jinya. Da teu loba waktu ieu teh. Loba uruskeuneuan. Syukur. Syukur. Aduh. Aing mah geunah geus kieu mah lah. Syukur aing lah. Bejaan ku sia euy. Aing geus kieu carana ya solusi aing ye. Masuk deui usaha aing jalan deui rek mah bana namahan aing lah. Aing geus pogoh kieu carana mah ye. Aya geuning jawaban ka haji ye lah. Bi, aing mana boga kabogoh teh. Batur mah ungami ulin kali itu sing baliur yang awewe. Manehna ngajedol gue itu kumaha? Maneh boga henteu? Henteu. Sarua we atuh ai kitu mah. Asugan teh teh boga maneh teh pi. Henteu nyata. Tapi na ieu teh aya teh beungeut teh da henteu goreng-goreng teuing teh. Kasep da aing teh ieu teh. Oh, sia mah kasepna da di deuleun atina sedotan. Jadi we selaku. Mah ka aing teh meuli kitu-kitu Udah teuing. nyata aing mah ngomongna oge meureun laku mun kasep bener mah. Geus lah sasama teu pada telaku mah tong sok ngalaledek lah, geus lah. Heueuh dewek ngopi boga ieu teh incengeun. Di ditu geus pokona mah. Body geus moal gagal. Itu lain teh ka ditu. Nyata aing teh neangan solusi ieu teh kumaha ieu carana. Sugan ke atuh aya batur atau saha? Sugan atuh maneh Nengakeun ke. aya kawauhan. Nengan lah. Sigana kan kudu rada diminyakan pi euy. Bagus. Lah geus piduiteun di wae ieu mah euy. Lain kena raon ieu teh. Keur kieu mah kemana? Budak ngora teh kieu ngalumuk we kahayang teh. Kieu da anu jong rumahnya eta mah teu mah ungami teh alulin jeung awewe. Kudu aya kahayang ieu mah. Heueuh ieu lain hayang puguh eueuh. Cing atuh heureuy ka awewe atuh. Pan eueuh awewe na nyata laku euy. Lain aya kahayang teu. Aya kahayang mah nyaleun nya. Boga awewe. Boga mang, deuk teh boga awewe ieu teh. Keur ngomong jeung Cepi dieu teh. Boga inceureun. Man deuk teh bingung carana kumaha da di ditu teh awewe teh alus. Ayeuna mah kieu. Kumaha? Dek boga kawauhan. Hayang supaya awewe teh beunang. Heueuh. Aya carana. Heuh daek teu. Heueuh sok dulu. Dengan aya biayana. Aya cenah euy. Kudu buru biaya cenah geuning. Sok we pikirkeun lah keur ka awewe. Sabaraha paling biayana eta? Awewe 500.000 ewang mah. Kan urang bisa nuduhkeun hungkul tempatna teu bisa ngabarengan tadi itu. Di mana eta teh? Tempatna teh di ditu aya tangkal gede, samemeh tangkal gede aya saung. Di dinya aya kuncena. Tanyakeun we ikhtiar jeung ka awewe. Bener eta teh. Bener eta mah. Jangan dulu lah. Tong dilalila. Heeh. Geura. Heeh, ajaran kurang. Geura teh yang ayeuna keneh ge. Kitu nya, aing geureuy heula ye. Nuhun ya. Heeh. Ayo buru Aing bisa menang aya awewe. solusi heuh. Mudah-mudahan urang aya ajakan ulin. Aing menang dari pasen 2 meureun teh lumayan euy. Lain ditelak-telak masih jika jadi jika walid jak oi. Oh nya. Oh gagah. Lain pantes teu aing ieu mun jadi kieu dukun. Wai, gining. Oh bener digining. Oh. Lain ieu teh deka di berjalan mau bisnisnya salira dewek ieu. Oh deka kangkah ka mana cenah Eta salesman teh cenah datang ka dieu dewek ah. Dek mun ieu geremnya. Heeh, Lain geus siap-siap geus siap-siap. Atur posisi. Naon ieu menang ali Atur posisi atur. Menang pasen aya. percaya. Pasen. Kuku.
Yakin geus datang ieu mah aya Oh, tilu. oh, oh, oh. Tilu. Sini. Oh, sok atuh posisina. Oh siap. Urang geus nyumput teh. Jadong di dipikir sana jadong di dinya. Dewek. Heeh. Oh atuh, dewek kayak ada atuh kitu mah. Ah, euy juga ayo berhasil bisnis teh euy. Ah, berasa. Lain dari di tempat mah bener ieu teh ya. Ieu ya saungna teh heueuh euy. Da ieu informasi kamari mah. Assalamualaikum. Ieu naon ieu bika ngepek ieu aing kahuruan naon ieu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, boy. Asa bau nah. Lain ieu aya naon datang ka kaula. Kieu teh haji teh boga masalah ieu teh Mbah haji teh urusan bana haji teh keur pabeuli ti paurusan keur mararacet teh Mbah kudu kumaha teh anu ngabejaan. Ah, masalah nu kitu mah gampang. Asal daek we persyaratan anak. Aduh. Aduh. Aduh, ya ngapa begini? Aduh. Oh, haji teh ya teh urusan ieu macet, perusahaan haji macet. Kudu kumaha ya solusina basok bare petunjuk kudu kumaha. Macet di perusahaan ke orang pelang-pelang heula. Hei. Auzubillahi bismillah. Pojit pabeli pusir pacang rodi dupa picerum cina. Ong syeret. Eta mas jampe jadi beteng dek ka geuning, Bah. Ah lah nyanyahwanan. Lah gua ngomong gak gabah. Sangar deh dia mah. Oh, tunggal gabah di dieu haji. Dah ulah gagabah ngomong di dia mah langsung jajim. Namalan. Aing geus nyaho tujuan selain. Ayeuna mah kali tu we aya tempat didinya sok menta didinya sakur kahayang didinya penta. Iya, boy. Dijabah ayeuna keneh ge. Yung geura init jug lumaku kali itu. Didinya pasti bakal dijabah. Oh atuh Bah. Sok. Ini adalah tuh nya. Direkes di dia dibantu. Mbah. Atuh. Aduh. Iya, boy. Buru-buru umpat dewek itu. Sana dong. Iya, di sana tempat ada tadi Mbah teh dah. Kudu ngajemprak di dieu. Tuh mah jamaun. Tolong ya haji ya perusahaan haji ya. Yang berkembang dari Bah Jamaun, tolong Bah Jamaun. Aya penuh naon muka dieu. Ya teh kieu, ya teh Mbah. Ya teh haji teh keur sagala mararacet perusahaan haji teh Mbah. Cik tulungan atuh ye. Haji tulungan Mbah, kudu kumaha Mbah. Tulungan ye haji. Lamun mung hayang macet montong cicingna di Jakarta. Pinah mung macet mah. Nah, kamu keditah pinah itu Mbah teh kumaha deh Kak? Mbah haji teh lain macet cicing di Jakarta, macet usaha Mbah. Macet usaha, ieu teh. Benang aing. Tolong tipu wae, tolong. Tolong ya haji tolong. Ku kaula diturungan di dieu. Asa syarat nu ku kaula dicumponan eta. Mbah teh kudu kumaha teh syarat-syaratna ieu supaya masalah haji beres ya Mbah. Kudu kumaha teh syarat-syaratna coba atuh sok. Henteu kudu loba syaratna mah. Tinggalkeun amplop di dinya nu rada kandel.
Nges itu, engke balik deui ka itu ka kuncen. Nges balik ke nepi ka kuncen, entak cauna hiji, bawa balik. Tak eta eureun di gua. Cau nu eta nu bakal regadag sagala lancar oge eta ka haji. Aduh aing pagi aslak nih. Aduh ti kawat teh. Sakada hate di pieu euy. Balik. Teu naon, Mbah. Teu naon. Kade poe eta amplop. Heeh. Gunanya urupan ku balik ku daun awi. Sugan we atuh haji dijabah ya. Eta ku salumpit. Urupan ku salumpit. Mbah, Gitu. Aju gerak ini penta cauna di ditu. gan dijabah lah. Amin amin. Wah ini mumpang ini yakin 100% kecer. Ini euy. Iya bisnis nu hade mah dewek ka. Kieu. Hayang dewek teh. Dah, aya ini ieu. Sapakeun. Keun bae. Ya ingin lah ya nama ya. Orang duit semuanya. Teh geus dijurung geus titah balik. Tur ka dieu cenah. Aing nges nyawa aya di lapan. Ieu bawa cawe hiji. Jurung balik tong luak leuk. Atuh nuhun banyak. Sok. Aing berhasil juga nama bombong euy. Kini ieu lah. Hayang tinjol deui pasien teh deka ah. Teh bener alamat kitu euy. Teu ngira omong sama di dieu tadi teh. Jalan satunya teh. Jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Sebuhitut itu. kubu buhitut. Aya pangabutuh naon tentang Kang Mbah ieu. Lain, Bah. Kurang datang ka dieu teh. Butuh ka Abah aya perkara awewe. Kurang teh boga awewe geulis. Hayang dipika boga kurang, Bah. Kurang engkenta cara ka Abah. Kurang duaan ka dieu teh. Engkenta cara ka Abah supaya awe nu dipika hayang kurang bisa jadi kaboga kurang. Kudu kumaha tah, Bah? Kirana carana, Bah? Itu cara nama kayak mana we lain ka dieu. Kayak mah awewena. Cara nama nuhun Bah. Pasien kedua datang. Biduiteun aing. Gampang masih apal balinya mah. Ade. Aya naon ngagoroan kaula. Mana ibu? Bahaya naon, Bah? So eta ingan Mbah anu ngancik di balik tongok. Arek naon kaula di teang di goroan. Yang boga awewe, Bah. Gadag si teang boga awewe magawe kehed. Aku dukun teh aing masieun. Mah ieu. Eta sia ka dieu mawa duit hantu. Bawa goceng. Aya Bah duit mah, Bah. Ade sia lamun ka dieu teu gagubug duit. Mah dikobol ku Abah. Amplop tadi teh. Mana atuh bijeukeun? Aing teu hayang 10.000. Kana atuh dua. 20 Bah ieu teh, Bah. Kareungeun eta nu gaib. Persyaratan sok buku. Da Mbah eta inguan Mbah geus masulaya. Karena dia bakal menang Kade bohong. Syarat ada dinya. Eta teuneun amplopna hanapeun cai. Dina wadah eta kudu disempetkeun. Gitu. Beres. Jung geura maranto. Bahanan cau hiji ewang. Abah itu geus wae, Bah. Geus beres. Oh, atuh. Yuk. Jauh hiji ewang.
Kade ulah diseepkeun jang dewek. Kabeh we bah. Kabeh we, Bah? Mesti barantog. Bisa Gerah marantog. An atuh dewek. Ayo marantog. Sieun aing kieu duduk kunci euy. Bong. Hanyat goblok. Lancar? Lancar, hanya. Dirasa. En, kadio. Hasil hasil. Hasil lah. Aing buat tepuk kieu. Ayo dang goblok. Aing coba. Aing Tikoro bakoy. jadi puh aing Heuh, kieu teuing. Mana amplopna sia teh? heuh aya. Uan. Ripuh pikiran teh. Aing mau bagi hasil yo sia hiji tah. Heeh. Anu dek nu tadi intinan salumpit awi kasihkeun. Bikeun. Heeh. Gitu. Jadi samplok ewang. Oh, heeh hegat tuh. Bener hasil. Bisa nyelap jeung dewek dua. Oh, alat hiji ewang. Usaha teh kieu mah bang tari. Tuluikeun. Urang tuluikeun. Merayakan kemenangan. Heeh. Dirasa.